Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Aki Uwag langsung medal sila. Manehna bangun anu ngarasa teka tarik hate ku aya nerungan dina peuting harita. Mun sejalma anu lian ngalaku tindakan saperti Aki Uwag geus tang tue bah bewok bakal bedah amarahna. Tapi ka Aki Uwag mah teu bisa kumaha. Bah bewok kabilang geus ngartikeun adat jeung tabeat anu jadi lanceukna. Bah bewok neruskeun hanca caritanana. Geuskeun wae euy. Lanceuk dewek tong diganggu hayangeun sare meureunan. Tak penting nama ilainya Jalil. Geratatan-tatan siapkeun sagarupa alat-alat jeung kabutuhan. Ulah nepikeun kaleleda dina ngalaksanakeunana Jalil. Si Jalil karung manehna masih keneh tacan ngarti kana maksud caritan bah bewok. Si Jalil terus tumanya ka bah bewok. Kekelanan heula tuh bah. Maksud abah teh tatan-tatan kumaha ieu teh? Tatan-tatan keur ngabagiakeun jago anu bakal datang ka dieu bari mawa sirah-sirawing teh atawa kumaha ieu teh? Ieu mah eueuh hubunganna jeung sirawing deuleu Jalil. Ieu mah masalah pribadi dewek sorangan deuleu. Oh, jadi tatan-tatan kumaha maksud abah can kaharti ya bah aslina bah. Terus terang can ngarti. Lu matak montong waka ajablog deuleu Jalil sia teh. Heug dengekeun heula naon nu bakal dicaritakeun ku dewek di waktu ayeuna. Mane Gempar? Kudu ngarti kana naon nu bakal dijelaskeun ku dewek di waktu ieu. Bah bewok neuteup seukeut ka Gempar anu jadi anakna. Gempar males tetepan anu jadi bapakna teu terus nyarita. Jadi kumaha maksud abah teh anu sabenerna ieu teh bah? Cikal sok jelaskeun bah. Can ngarti keneh ieu teh. Kieu ieu duh. Nah. Oke can ngarti sagarupa. Nyapan abahna ge can nguningakeun bah. Oh nu matak dengekeun sia. Kieu ye. Si Kartika akhirna mah manehna sandrah pasrah narima kana kanyataan pikeun jadi pamajikan dewek si Kartika teh. Nu matak dina poe isuk atawa pageto dewek jeung si Kartika bakal ngalaksanakeun acara pangantenan dengekeun ku sia. Mana usum hujan, waduh, aduh, aya ku nikmat mana si Kartika geulis, awak sakitu mulusna, neuhner deui, belang. Bah bewok eureun heula nyaritana ngareret ka si Jalil terus nyarita deui. Tah ayeuna dewek rek tumanya ka ilaing Jalil. Lantaran pesta nu bakal diayakeun teh hayang anu sarongkah-rongkahna euy. Dewek rek nanyakeun kumaha masih keneh aya bakal kira-kirana keur ngalaksanakeun eta karep pamaksud dewek. Si Jalil seuri leutik. Kakarek ngarti kana caritaan bah bewok. Nyari kuring mah satuju we bah. Ngan ngeunaan bakal ya kari gumantung rek sabaraha poe abah ngayakeun pesta teh. Ngan paminta di dieu bah lah besok gemah engke karyaanana hiburanna dora-dori bah lah. Aya bajidoran bah terus peutingna calung, terus pop suna dangdut tong orhan wae bah lah. Ari maksud dewek lah pesta teh 3 poe 3 peuting Jalil. Oh, apa si Kartika teh parawan euy. Waduh. Aing lamun geus si Kartika lah aing dunya sanu aing euy.
Jadi cek dewek mah moal mata rugi lamun ngayakeun pesta anu saperti kitu teh Jalil. Jadi kieu tuh bah ngeunaan keur kabutuhan pesta mah bisa wae kacumponan bah ngan bakal meureunana jadi ngurangan ya mun teu buru-buru ngalakukeun aksi bisa kalaparan bah nya bisa susah meureunana kehidupan urang teh bah. Soal gampang eta mah Jalil. Anu penting karep kahayang dewek bisa laksana heula euy. Kumaha maneh Gempar? Satuju kana ieu pamaksudan dewek ha? Bah bewok tumanya kanu jadi anakna. Gempar neuteup ka bapana. Nutang tuna oge nyaluyuan da saha jalmana anu bisa mungpang mangsa bah bewok geus boga karep kahayang. Kaayaan bah bewok memang teu beda ti raja. Mun geus mere kaputusan tangtu moal aya nu bisa ngabantah sasat caritaan anu ngandung kakuatan hukum keur di lingkungan Karaman Macan Liar. Ari kuring mah nya satuju wae kan rupan dileksankeun ku Abah. Ngan sigana mah moal bisa lungkulan bah. Da isi lain. Moal bisa ngungkulan kumaha? Lama ke moal bisa ngungkulan sarupa teh. Kunaon sirik lain. Hayang kawin deui. Neangan atuh maneh teh euy awewe keur pipamajikaneun. Dewek menang kabungah jeung kabagjaan. Ilaing bet malah katengungkulan. Lain kitu bah. Apan isuk pageto oge siwa nya aki uwag rek mulang kalas pabuaran. Sedengkeun geus paheut babadamian kuring rek diangkat jadi muridna kitu bah. Artina kudu milu ka alas pabuaran pikeun neuleuman jeung ngayakinkeun elmuna kitu bah. Gempar ngajelaskeun kanu jadi bapana. Sigana mah bah bewok geus pohoeun alatan menang kabungah aku ayana parobahan sikapna Kartika. Bah bewok kahudang ingetanana ngalengak seuri terus nyarita deui. Dewek inget ayeuna mah Gempar euy. Memang bener euy. Dewek manglebarkeun elmuna lanceuk dewek Gempar. Ku cara maneh jadi muridna mangka bisa dipastikeun euy elmuna bakal tamplok ka ilaing Gempar. Di mana engke sirawing geus karingaran mangka ilaing anu bakal makalangan ngelebetkeun ngaran euy. Malah ilaing kenu bakal ngangkat dewek. Nu matak atur-atur we eta mah ku ilaing. Bener teh Jalil? Bener pisan atuh bah. Nya darek saha deui atuh anu neruskeun tapak cabak Abah mingpin Macan Liar mun lain Gempar mah. Dalamun dipercayakeun ka Kang Darso datos teu aya. Tong ka mana karep sia? Ka Wilang Bagja tuh jadi muridna Aki Uwag. Da waktu ijen wawasen jeung Sirawing oge mun Aki Uwag bener-bener ngetrukeun ilmu nama geus modar ta Sirawing teh bah aslina ya aslina. Nya bener Jalil memang kitu euy. Tah jadi kitu Gempar euy. Kayak di mana ilaing init milu kalas pabuaran. Mangka maneh kudu ngarti si Kartika teh geus jadi ilu maneh euy. Sabab si Kartika jadi pabajikan dewek. Kumaha arti Gempar? Karti pisan kelawan jelas bah. Syukur mun kitu mah. Jalil oge silaing sakabeh anu ngariung
kumaha geus kaharti naon anu dicaritakeun ku dewek Karti kabeh nemalan meh bareng saur manuk alus euy maneh Jalil ti mimiti poe ieu keneh maneh kudu geus tatahar euy atur sagarupana dewek geus teu nyaho naon-naon anu penting karep pamaksudan dewek bisa laksana tur aya dina kalancaran nya teu naon bah ngan keukeuh we pamenta ti dieu kitu ngawakilan masyarakat lah hiburanana kudu radori atuh bah gampang sabar we ku aing dibayar lah lah teuing geus kitu mah anu ngariwung teh terus bubar waktu terus lumaku wanci peuting ngalimpudan kaayaan di pamukiman macan liar sora jangkrik cih-cir ciang-ciang jeung cari cangkas mapaesan simpena kayan peuting harita di antara belag-bagna peuting aya cirim nu ngacurelat sakapeung ngarandeg eureun dina balik tatangkalan juringkang curelat ciung jirimna ngajorelat deui nilik dina gerakanana jelas kabilang jalma anu geus masagi dina ilmu bela diri sedengkeun dua urang anggota macan liar anu keur ngajaga hatena teu boleh pada keketegan teu tenang kituna teh lantaran teu boleh inget kana ancaman si rawing anu moal woleh datang pikeun ngajakeun palitungan kabah bewok jadug karaman macan liar keur ngusir rasa kasalempangan hatena duanana terus ngalobrol lain ari dewek mah puguh teu tenang ge hate teh euy nya ayeuna urang keur ngajaga PTS si rawing datang ka dieu coba rek kumaha tindakan urang nya da tetep we ari keur dewek mah teu untup ari kudu jeung harapan si rawing mah euy baturna anu beungeutna karang galak terus nyarita semu seri sini si lain mah kurangan geuningan geus galak kasihan ku si rawing wadahal si rawing oge sarua jelema kawayu make kulusieun sagarupa baina oge sanu nyebutkeun si rawing jurig sia teh manehna memang sarua jelema kawas urang ngan beda dina masalah ajen pangartina sia bisa wae lantaran ngarasa dihalangan kedatanganna ka dieu terus urang anu ditindak kumahanana sok deh kumaha sia teh ilaing mah buat sieun ku pikiran sorangan dia kalau ka di mah pantes terus terang keur dewek mah we istilah make kudu sieun ku Rawing aing mah ingat sieun era aing kudu sieun ku Rawing anu salama heueuh bah bewok keneh we ya ieu lain najeng je boleh istuningku ya hate geus teu sabar aing geurana ieu mah kudu sieun ku Rawing mah nah salah bah bewok kumaha kitu maksudna da mereka semetan ka dewek keur nyangkalak si Rawing anjing cacakan mun dewek di mereka semetan naon hese lang buru ngerbukeun si Rawing anjing lain tak ira bikin ka kitu ngomong teh euy mah cari sombong kitu geuningan congkoh wani tapi jeung jebles sagarupa aing lamun bakal tingku ngamak ieu anjing aing apal kada ari geus aing dalam si Rawing ge aing direkepkeun jeung peuyeum oma ku aing mah teu selaga jelas ku ane ke waktu anjing buah mah rada teu pancet da pikiran teh euy awas dewek teh merhatikeun we waktu keur ngepung si Rawing geuningan dirinya kalaka terus unur-unuran jeung loba omong anjing ya
aing lamun nafsu kitu aing anu serak. Korosak. Sora kararas jeung regang garing anu katincak. Dua orang anggota macan liar pada curing hak bari musyrikeun paneutupna kalabah sumberna sora. Anu kawilang borangan harita terus carita deui. Jelas surat jelema nu leumpang nincakana kararas jeung regang garing ieu mah. Waduh. Silaka ieu mah moal buah bener si Rawing ye. Keur nyumput dina balik tatangkalan terus ngawaskeun ka urang. Ceuk anggota Karaman anu rada borangan. Baturna anu sombong teh harita seuri bari nyarita. Si lain mah borangan anjir. Borangan ka jidas ya mah, ka si lain jalu wae sia. Atuh tinya tong bari jeung mewek atuh. Di geus dibejagan ku aing lamun saking gua amak-amak lain kieu aing anjing. Kenapa haon jadi anak buah nabah bewok atuh ari sakieuna sieunan mah. Sorry aing mah, aing guguru deui aing ke tukang ngelas aing lamun nepikeun aing eleh ku si Rawi. Nah, maka jeung guguru ka tukang ngelas, aku gak aing aing. Kawas dewek atuh. Keur dewek mah moal make kudu sieun ngadenga surah nu leumpang. Komo ieu bari eueuh jelemana nya. Lebah mana tadi tah? Eta di lebah dinya dinu poek. Si lain ulah somprat teh atuh eueuh anjir aing. Aing guguru deui ka si Mang Udung aing mah. Aing kudu sieun kudu kitu patut anjir. Cantan ku jelema jahat jadi bating Surakarta sia teh. Cek anggota Karaman anu borangan bari nunjuk ka kucurukeuna. Montong disebut si Uhan deuleu lamun kudu sieun ku sora nu leumpang mah. Eueuh ti diuna si Uhan sieuneun ku anu kitu patut deuleu. Sarua aing kudu sieun sorry aing mah teu senang aing lamun nepi ka sieunan ya eureun di jelema teh aing mah. Bisi si Rawi udah datang bahaya deuleukeun urang duanya. Si lain kumaha mun nepikeun ka nangkarak baeud nyata kitu nu matak dinya ulah somprat teuing ngomong teh. Jeung mah nya teh ku guru ka tukang ngelas. Aku aing anjing. Lamun aing nepikeun nangkarak baeud geus kabayang pamajikan aing geulis lumayan neuneut jadi rana terus dikawin ku bantu terido aing terido anjir aing terido eueuh aing eueuh anjir. Si lain kudu hati-hati bisi si Rawing yang datang kawas teh nyaho wae kumaha ajen pangartina si Rawing. Si Uhan jebi bari nyarita deui rek si Rawing rek si Rangsa keur deuk moal make kudu sieun anjeun aing mah pret aing mah aslina aing kudu sieun anjeun. Atuh tong mewek tuh sia teh ongkoh teh sieun tapi mewek aing mah lamun bakat tinggu ngamak teh kieu anjing aing teh cerah banyak aing kudu pasa jeung sia aja deh. Heudah ngewa mah nya dirinya ngakuntut sieunan ku jelema tapi jeung mewek sarupa eta susu Cipanon. Yang amplok yang si Rawing dikagasa ku aing mah senang juga. Si Uhan leumpang muruk kalebah sumberna sora anu leumpang teh ya. Korosak kadenge sora nu leumpang deui ngan pindah tempat. Si Uhan ngareret ka baturna bari nyarita. Pindah tempatna hareuyan ka dewek. Anu gana rek sieun beuneunan. Ondong make jeung pindah-pindah tempat sarupa sia hayo teh boga diri bu jamaah boga kawani ya. Ceuk si Uhan bae neuteup kalebah sumberna sora. Baturna si Uhan bari merhatikeun si Uhan terus carita deui. Hati-hati ulah gagabah deuleu bisi si Rawing nu datang teh. Si Uhan gancang nembalan bangun anunya bener-bener wani we. Ajil.
Yang dewe bagaimana si rawing nu dadah anjing. Di Singarapan aing mah. Aing mah guguru di ketuang balok lamun aing leuwih ka ele anjing. Aing mah make kudu guyang tanaga jeung kawani aing mah hayo keluar sia. Atuh bujur aing lah. Kudu jeung siran kawas budak leutik deuleu sia keluar aing kawani mah sia. Teu nyaho aing minatuna Haji Siron sia. Badar marmot. Korosak sora nu leumpang teh kadenge deui tapi pindah dewe tempatna. Siuhan mimiti hatena kaeunteupan ku perasaan seber. Sabab pindah-pindahna sora anu leumpang teh kawilang cepetna keran nanakeun jalma anu geus pinunjul elmuna. Keluar sia gujog rawon sia keluar. Tuteng barjeng seurik di dinyana tuh. Kemongkeun kalalakian atuh jeung cerik sagarupa. Ya pan aing geus gawang dan ieu taun aing bakal dinggu nyedak amak aing masok nya anjeun. Ijal bating polotis babuk sak baik. Kali ka mabuk di dia. Walang maka jeung ngarea sagarupa deuleu sia. Hasok keluar sing harupan dewe sia. Si Uhan ye. Minatuna Haji Siron kamari ngajual risbang pasti aing jeung itu habawe. Keluar sesedan. Keluar ya. Keluar. Sora anu leumpang teh teu kadenge deui. Malah taya jawaban. Ngan ku si Uhan katingali aya ririmbunan dang-daunan anu aroyag nandakeun aya jelema dina balik ririmbunan. Si Uhan ngomong sorangan dina jero hatena. Abang euna mah ku aing tempat cicingna eta mangkelug teh. Dihakan ya ku bedog aing ja. Kudu gancang diperedan ku ieu nu kieu patut mah ieu ngerian wae ka aing anjeun. Aing eleh mah aing atuh serang guguru deui ka mantri nyon aing mah. Tong ka mana men di dinya. Kumaha aya ieu nu bawang saja. Beuki katingali oyagna ririmbunan dang-daunan teh. Atuh si Uhan geus teu asa-asa deui ngagajeng luncat bari matakeun bedogna. Rasakeun sagujog bodas ya gen, bodas ya. Ya bodas ya gen. Ya jeung subuh-subuh ya gen sawan deui keluar cenah. Koleong gedebut si Uhan ngagedebut nang karak bengkang langsung terus kapayan teringat di bumi alam. Ningali eta kajadian baturna langsung ngayak-yak tuurna nyorodcod sorana ngageleter ngomong sorangan nya ceuk dewek oge kumaha ulah sompra duh suaban pan jadi kieu ye kajadianana sekurang oge cekurang tong sompra ji Uhan kumaha ripu geus kieu mah pan jorelat ciung tina balik tatangkalan aya cirim anu ngajorelat sadagedeg mancuh nangtung di hareupeun baturna si Uhan teh nu ngarenjag reuwas si barung jeung molohok bengong mata si meuteun puguh maena geus henteu bideg deui ka cirim jalma anu keur ngajanten nangtung di hareupeunana nu tayalian ti si rawing neuteub seukeut ka baturna si Uhan teh terus nyarita. Batur Andika nu sombong jeung loba aksi geus ngagoyei kapaihan lur. Ayeuna rek kumaha sikap jeung tinakan Andika? Bisi rek bela kanu jadi babaturan sarta nguntupikeun ijan jajaten sor geura saya gadiri. Baturan tah. Sok jeung nadi babaturan teh koplok oge euy ngomong sigan heueuh bari jeung jebleh naon sia teh
ari kamampuhan eueuhna naonan sok rek kumaha ye baturna si Uhan murungkut bari ngajawab sorana ngageleter ngomong sebulang bentor teu buku kartina jadi nanti ayeuna kumaha nah hari gitu teh pokoknya mapanan justru sekonyong walau kemudian apanan sumpret nyeta sesuai dengan nyeta dah henteu naon di mana oge nya kitu heueuh baburantak nalikung teu nalapak dirinya ya aduh ngomong naon si lain euy ngomong ge geus teu puguh kitu nya mending keneh geus we istirahat teh nya cilong si Rawing luncat katingalina mah nampiling baturna si Uhan teh lalaunan tapi balu karena ditampiling lebah puceuli teh ngagero nyeri terus rubuh teh inget bumi alam jorelak cibet kesadangnya aja nyeri aja geus kitu mah si Rawing terus ngajurna tinggalkeun eta tempat sanajan wanci peuting nyurang tempat anu paroek tapi si Rawing memang geus kalatih teu matak jadi ngato gerakanana ngan sacorelat kerja guru masih handap ajen pangartina mah geus moal katuturkeun kacepatan gerakan si Rawing dina waktu harita. Sedangkan Kartika anu aya di jero kamarna guling gasahan. Dina penting harita bet asa hese hayang sare teh. Karasana awak hareudang bayeungyang. Di luareun kamar Kartika harita si Rawing ngadeukeutan ka lebah janela kamarna Kartika. Si Rawing ngajanteng sakedeung bari ngawaskeun ka lebah janela kamar bari ngomong sorangan. Nyaeta janela kamar Kartika teh benar-benar mun teu salah mah cika rek didedengikeun aya sawae di jero kamarna nya si Rawing ngantelkeun ceulina kana lebah janela ngagunakeun kasakitan pangdengena Kartika masih keneh gulang-guling gasahan kulutrak Brai panto kamar anu muka tetela bah bewok geuningan anu datang teh geuningan masih kene acan sare nu Kartika geulis sugan abah mah geus sare tibra geura sare atuh kayaknya apan isuk pageto urang arek pangantenan teh ya engkena mun kurang sare mah hayo we gering deui atuh muran kurang sugem mah dina mangsana rendengan oge geulis nah terus dipanamikeun kalawan asak itu ngeunaan maksad acara urang teh abah atuh tang tuwe babadamian teh geus asakna keran wabah geus diparentahkeun ka si Jalil supaya tatan-tatan alatan urang bakal ngayakeun pesta anu rongkah mangsa pangantenan teh Kartika. Si Gempar oge wabah geus dibejaan. Ayeuna mah Kartika teh geus sadar sarta pasrah pikeun jadi pamajikan abah. Kitu tah Nyai. Aduh, momplok ieu calon pamajikan abah. Halah, geus teu sabar abah ya, hayang geura maca saja. Bah bewok suka seuri lantaran memang hate anu keur meunang kasuka.
manehna henteu yeuh kana kayaan anu aya di luareun imah. Bah bewok terus diuk di sisi tempat sare Kartika. Sedengkeun Kartika harita ngonial hudang terus nyarita. Nya nuhun be atuh pamitos beres mah bah. Ngarah tenang sareng laluasa ka urangna mangsa ngantepkeun rasa kasono. Da keur abdi mah jelas bah. Tos teu aya deui lalaki anu sajatli. Kajabiti salira abah. Kitu teh abah. Andingeunna eta nyebut abahna mani matak sumalesep kana hati sumaramah kana bayah sumulungkur kana bujur nyai. Ngeunah rangu hibu kadengin aku abah eta omongan teh nyai. Jadi bekah ya kana liung irungna abah kana liang irungna oge nyai. Teu matak bosen ngadengna oge Kartika. Oh, syukur ari kitu mah. Engke ngeunaan iraha waktuna ku abah bakal dibejaan. Anu jelas pesta pangantenan urang teh bakal bener-bener ronggah Kartika nyai gelis denok demplon. Abah kadir teh melang ku Kartika bisi aya nu ngaganggu. Sok sarekeun we ayeuna mah geulis. Cayang. Si madu. Si duren montong. Si opak bojong kunci. Anjir. Si Rawing anu keur ngintip di luar harita nyiak beureum beungeutna. Tina sela-sela papan jendela anu tembus ka jero kamarna Kartika. Harita sorot panon si Rawing semu anu hurung. Komo waktu ningali Kartika ngadilak bari jeung imut ka Abah bewok. Barina oge saha atuh abah. Anu wanean ganggu ka dari abah. Ka calon istri nu bakal satia ka abah. Angguran abah anu kedah sering istirahat mah atuh abah ulah capek teuing. Sasat anu bade pangantenan. Pilih hayo ke mopo ke abahna. Pokokna mah abah. Bener oge nya. Teu salah caritaan Kartika. Kangaranan geus beres pangantenan mah tanaga teh kudu bener-bener bedas meureunanya. Alah, nya sok atuh sarekeun ayeuna mah Kartika. Abah oge rek pondok ieu. Geus kitu mah Bah bewok terus kaluar ti jero kamar. Sedengkeun Kartika terus ngagoler. Ari si Rawing harita meureupkeun leungeun katuhuna diantelkeun ka dampal leungeun kencana bari ngomong dina jero hatena. Nyaan jelas mun kaya kieu mah Kartika teh geus beunang dirina ku si bewok. Manehna geus sardah jeung pasrah ka si bewok. Teu beunang dipercaya si Kartika teh geuningan. Si bewok deui we anu geus karuksak teh ye. Bodoh kaci da keur diri aing mun teh amah teu bisa males pati ka si bewok. Tuh jadi teu rapi aing lagi. Awas daguan sia bewok ku aing moal boleh terus dituturkeun ka mana wae oge sia. Moal boleh diudag ilahi lumampah ka mana bae oge sia bewok. Balitungan di antara urang acan lekasan sia bewok berbok. Si Rawing penasaran harita terus ngintip deui ka jero kamar Kartika. Aya nu matak aneh keur si Rawing waktu ningali kana kaayaan paroman beungeut Kartika. Waktu tadi keur panggih jeung Bah bewok maka bilang hegar marahmai.
sedengkeun geus sorangan mah bet katingali bangun anu alum nguyung semua anu ngamuka bingung jeung kasedih. Sirawing ngupat dina jero hatena. Nah aku naon kayaan Paroman Kartika bet jirobah nguyung kitunya. Padahal tadi waktu keur aya si bewok mah hegar maramai. Moal kitu manehna terus jadi reuwas kareureuhnakeun. Kaget setelah beristirahat lantaran kawin jeung si bewok. Tapi omongan Kartika tadi sakitu jelas ke diri aing. Geus teu kudu mikiran Kartika ieu mah. Anu jelas aing kudu bisa malas pati ka si bewok berawok. Dagoan sa bewok. Hutang pati bayar pati sa bewok. Katingali ku Sirawing harita Kartika geus peureum nandakeun sare. Atuh geus karuhan kitu mah Sirawing terus indit. Satadina mah Sirawing teh rek terus labas ninggalkeun pamukiman macan liar. Tapi waktu ngaliwat kalebah salah sahiji imah anu rada anggang ti imanah Bah Bewok. Sirawing bet katarik perhatian ngadenge sora anu keur ngalobrol. Keur Sirawing geus apal deui ka sora awewe anu keur ngobrol tayalian ti sorana Narsia. Kajurung kurasa panarsaran Sirawing terus ngadegetan kalebah imah anu jadi sumberna sora anu keur ngalobrol. Waktu Sirawing ngintip jeung ngadedengekeun tetela anu keur ngalobrol teh Narsiah jeung Gempar geuningan. Gempar anu harita keur cumarita. Narsiah, dina mangsa nangke urang miang ka alas pabuaran. Ulah nebikeun ka aya anu nganyahwankeun Narsiah. Sabab akang ka Bah Bewok anu jadi bapa teu bebeja ngeunaan bakal ini cing Narsiah mah. Kitu nanti lantaran akang nya ka Narsiah. Teu miharep mun Narsiah kudu panggih jeung bahaya. Age ngarti Kang Gempar. Malah tumuwuh harapan dina hati abdi. Miharep sangkan jadi wanita anu boga ilmu pinunjul Kang. Sabab jadi awewe biasa maka bilang dilelewode jeung dihina bahasa geuningan Kang. Saperti karanapan ku dari abdi anu taya ajen sapeser dihina jeung dinyarikeun ku nu ngaran Sirawing Kang. Nu matak cekanggang oge kan nasib urang memang sarua lantaran waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.